Aduh, budak nya barang kana menengerek ngegel. Ngomong bae bos, aya hayang mah. Aduh, budak teh ngarawu ku siku. Mang bang bos. Mang mengbeungan je. Mang hirup. Ulah kenje. Barang akan mah aya berlebihan teh kurang baik. Ingat kenje, rajin pangkal pandai. Emat pangkal kaya. Tah teh budak teh ngarti. Ah. Aduh, unggal poe disuruh ka warung. Lompang bae, kuruk ieu carana mah. Ah, aya nu apes. Ada apa, Pi? Stop! Kau mencuri hatiku. Ada apa, Pi? Ngalangin saya di jalan. Saya sampai kaget. Tanjil, pinjam sepedana ge. Kami tadi suruh ke warung. Capek lompang bete. Mopo. Aduh, maaf, Pi. Bukannya Tanjil pelit. Tanjil lagi buru-buru. Soalnya di rumah ada tamu, Pi. Pelit mah pelit bae. Geus ulah ada alasan. Iya, Pi. Kamu mah tahu aja. Sebenarnya mah Tanjil tuh takut kalau sepeda Tanjil dipinjam sama kamu, takut sepedanya mau robot, Pi. Aduh, bahasanya mah enggak angger ya. Ulah sok jadi jelema teh Tanjil. Sok Tanjil ayeuna naik sepeda. Was nyoba artinya sepeda. Emang apa artinya sepeda, Pi? Sepeda. So di hatiku karena kini dia telah berbeda. Ku coba melupakan, tetapi ku tak bisa. Ku coba untuk hiraukan, ku malah tambah sayang. Engkau yang ku rindukan, kini dimilik orang. Meski kau telah menghilang, ku di sini kan tetap sayang. Nyiptakeun lagu bilih we pirang sapertos album pertama booming se Asia Tenggara. Sampai nanti dipertemukan. CKF. Tak akan pernah putus asa, meski kisahku penuh luka dan air mata. Ku yakin ada masanya diriku pasti bahagia. Repna di CFD.
jodohku sedang menantiku. Bersabarlah kamu hingga sampai tibanya waktu kita dipertemukan. Astagfirullahaladzim. Rin, mau laras. Uya. Tam Uwi. Curhat. Kunaon? Angger, masalah perempuan. Rek bunuh diri. Hayang nama. Tah, pamerek bunuh diri, teh yang ku tambang, tos teu aneh. Ku samping supaya viral, Rin. Nya tapi sampingna numma tanu mama anu batik tanu polos. Gara-gara dikantun ke nikah, kupun istri, rek bunuh diri. Cemen pisan, Rin. Terus kami kudu kumaha? Rin, sing emut, putus 1 tumbuh 1000. Nu solehah masih seueur, anu cantik seueur, anu bager seueur. Kantun milih pada nu mana? Ya memang nu geulis, nu soleha, nu jomblo geloba kene tapi masalahna nu hayangeuna ya eueuh. Tah, anu janten permasalahan teh eta, Rin. Makana sampai ayeuna oge, sampai detik ayeuna Augun oge masih jomblo. Lah, Agugun mah lain mah nu sering len ditinggalkeun nikah teh len. Tah, eta gara-gara naon Tah, Augun dikantunkeun namanya pisahan nama. Calon Augun teh kahiji egois pisan, alim ngalah, pokona teu kaopan. Ya pokona mah ngadamal Augun ngabatin gitulah, rujit kana hate teh. Lah, lain mah masalah sikap mah bisa dirubah. Pan kewajiban seorang laki-laki teh ngadidik len. Ya memang tos sakedahna sebagai pamaget mah kedah wajib ngadidik. Tapi tak ada salahnya sabar sedikit untuk mendapatkan yang lebih baik. Ambil lupi berangkat tenang baik. Kumaha kami bage mimi kami. Pukul geus loyop, geus ngalalapan. Berangkat tempat gaya saeutik. Ya, hirup mah ulah loba gaya, lobakeun berkarya. Gedekeun pangabisa, banggakeun indung Bapak. Kali dek. Mang pang mengpeng bos. Kali dek. Mang pang mengpeng bos. Kali dek. Mang pang mengpeng bos. Yuk. Kala manis dayo kan. Mang pang. Kala. Yuk. Mang pang mengpeng bos. Ini cicing hok. Kali dek. Mang pang mengpeng bos. Mang pang mengpeng bos gitu. Mang pang mengpeng bos. Kali dek. Mang pang mengpeng bos. Ada apa Pi? Ngalangin Tanjil di jalan. Anak-anak. Ruput China lu Sit. Yuk. Kumaha kami bage? Buguh.
cela. Yuk. Mang bang bos. Kali dia kurang semangat. Mang bang bos. Semangat ting. Mang bang bos. Bahasanya nggak anggar. Aduh bahasa nama gak anggernya. Bos. Ah. Hahaha.